beda pan ai manusia teu entrep di jelema ai sipating jelema pan tunggul di larung catang di rumpak teu kaop aya tatangga meuli mobil panas abakna teh siga di komporan kalau beli parame teu kaop tatangga meuli mobil amuing saudon digedekeun moal cenah si eta mah meuli mobil ladang korupsi fitnah we digedekeun sedengkeun fitnah dina hukum lebih kejam daripada pembunuhan dinya tapi lamun manusia atawa jelema kaentrepan manusia tatangga meuli mobil teh teu panas syukur alhamdulillah Gusti nuhun tatangga abdi geus meuli mobil muga-muga we abdi sing bisa numpakanana tah eta manusia teh panggih di jalan teh di bawah batur meuli sawah alhamdulillah alhamdulillah Gusti tatangga geus meuli sawah mudah-mudahan we abdi sing bisa digawena eta nu ngagarapna bisa derep di urang Gusti tatangga abdi geus kawin bagja mudah-mudahan we abdi sing bisa numpakanana ulah kitu teh mah ulah teh mah ulah teh lain kanaraan kahayangna goblok lu pugu da kanaraan teh da kanaraan teh tak kitu jang saya Pak saya nya jadi yakin di dia manusia teh anu salawasna aya dina ridho mantena jauh sakedap cik nemeku bapa dibahas dina bab kemanusiaan abdi bade tumaros naon ai manusia asal di mana? Cobi takang bener eta ya kitu. Manusia teh asal tina kama jeung nusa lemah cai diri kuring. Asal tina kama jeung nusa bener lemah cai diri kuring tah. Kapan manusia teh ti Allah mah nganyipta dua Hawa jeung Adam. Da kadiekeun mamakai perantawi san ibu jeung Rama. Allah mah ngayakeun teh hirupna, ari hirup di mana? Inung kerlanjang bapa keur bujang hirup geus aya di mana? Aya di nu ngahirupkeunana saha nyaeta pangeran anu ngamurbakeun manusia. Eta geuning akang. Nya. Aya ngagebray. Nya. Dawuh. Jadi tina kama ai kama teh muncek bahasa kasar nama cimani inung jeung bapa disebut teh kama ngahiji nusa bangsa eta nu matak tina kama jeung nusa manusia teh dan diciptakeun tina kama inung jeung kama bapa mani inung jeung mani bapa pacampur katalian ku hukum kawin sapa temon nepikeun ka eta inung tereuneuh sabulan ngaherang 2 bulan rumbengang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan bulak-balik 7 bulan kolot 8 bulan cicing 8 bulan medal disebutna ngajuru juruna maot eta indung nepikeun ka banjir getih tina larangan tapi indung teu ieu pundung da takdir tinu Maha Agung eta budak teh dirawu diais bakat ku bagja gorowok teh datang bapana oa dirawu ku bapana tuluy diadanan Allahu Akbar Allahu Akbar karena ceuli budak teh naon ieu budak teh geus didoktrinasi ti mimiti lahir geus diislamkeun
nyaeta tumarima asal ti Gusti di mana mulang bakal ka Gusti ulah jadi ririwa engke nya tati dinya geuningan oh jadi budak lahir teh kudu diadanan diadana salah atuh naon ari abdi mah lain budak lahir teh kalah diberi lagu naon lah ya lagu naon hayang kawin win 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 hayang kawin alah kumaha Troy, alhamdulillah budak teh kalah ka cicing di Ciroke ini. Kalah kah jadi dongdot. Salah ngadoa teh meureun. Nya. Nya, dawuh Bang. Jadi manusia teh tina kama jeung nusa lemah cai diri kuring dah hirupna mah ti Allah eta. Ngudag kana bab manusia ai manusia teh asal tina huruf manusia 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 dibaca ku urang Sunda manusia naon hartosna M di dieu naon hartosna A di dieu bisa eta alus tak pertanyaan teh naon hartina M di dieu nya apa wala molor lain IM di dia teh moral itu moral ya molor beda saeutik naon ai moral teh setiap manusia kudu bermoral setiap manusia bermoral eta beragama setiap manusia bermoral teh beragama ngan kade agama tong dipakai alat politik agama tong dipakai alat pasea sabab agama lain ke politik agama lain ke pasea ngan orang berpolitik wajib beragama orang berpolitik wajib beragama iman bener agama tong dipakai alat usaha nah kumaha agama dipakai loba oknum agama walawiri zaman ayeuna agama dipakai kedok alat usaha amuing sok loba silaing nempo jelema marake mobil carry tuluy make speaker dengan dalih minta sumbangan turun di alun-alun burudul abus katiap gang minta sumbangan dengan dalih aya pembangunan madrasah di anu pembangunan masantren di anu di teang teh ka tempatna eueuh nanaon dari itu geus kumpul menang sumbangan ngariung deui bus di ka mobil di tol teh dibagi dua barudak tak eta teh agama dipakai alat usaha tak ulah gitu nya sok loba agama dipakai alat usaha amuing siga nu heueuh para wargi engal bayar zakat para wargi engal geura bayar fitrah bari jeung manehna ngajedog di imah nungguan di bare batur eta ulah kitu di nya paribasa ka batur mah he palawargi engal kurban he palawargi engal kurban ai geus waktuna kurban batur nu kurbanna manehna jadi panitia ai fakir miskin nu ngabutuhkeun ka bagian tulang wungkul panitia we nu daging wungkul oh da beta eta agama dipake kedok lu kitu teh dipake alat usaha keur kapentingan dirina sorangan ulin teh ka imahna di kulkas amuing ulu sapi kanyut doma oh tah bujitna ongkoh rakyat mah nu hakna tulang tale ngewunggul jeung kadut nya tah sumuhun Pak eta nu disebat moral anu disebat A di dia naon ari A di dia teh nyaeta amar ma'ruf
amar ma'ruf naon amar ma'ruf teh aya amar ma'ruf teh umaja kana kahadean ngajak kana kahadean ari di dia teh pamit telepat mah uyupnya Pak naon jadi kana uyupnya uyup kopi maksudnya kadinya di dia naon sanes panginten n ta eta n da bala pamit telepat mah n di dia teh nasi goreng si lain jual nasi goreng ngawayang tanpa nasi goreng mah hampa lalawara teuing dalang ngocoblak depan kudu aya tanaga ayana tanaga ge bantuan sanggo goreng lalawara teh bener salah sia naon n di dieu teh nahi munkar naon ai nahi munkar teh nyaeta nyegah nyarek kana kamaksiatan nyegah kana kadoliman nyegah kana kaserakahan kabiadaban katelengesan jadi tugasna manusia teh umaja kana kahadean nyegah kana kamaksiatan teh eta amar ma'ruf nahi munkar ari urupuk naon kapan nasi goreng eueuh kurupukan mati sieun da kudu aya sorak kerekes ngarah ganeng leres salah manya urupuk situ tuh naon di dieu ulil amri naon ulil amri setiap ulil amri pamimpin setiap pamimpin ulil amri khalifah di dinya ayana khalifah aya di dinya ai es teh sangrai lain sia yo sangrai nasi goreng mah kudu sangrai dan diseupan mah beueuy moal ngeunah atuh lain geus sanggo goreng diseupan mah naon es sosial naon ai sosial nu ngaran-ngaran hirup di alam dunya kumuh di alam pawenangan hirup teu bisa nyorangan jang melukeun tatangga melukeun batur kudu bersosialisasi jeung tatangga di mana urang maot di mana urang gering teh panu ngagotong teh moal nu jauh nu deukeut nu matak teu bisa individu tetep kudu melukeun bantuan melukeun batur melukeun tatangga nu matak hablum minanas teh gedekeun di dinya ulah hablum minallah wungkul kudu balan antara hablum minallah jeung hablum minanas teh di dinya jauh ainu disebat iman naon iman percaya ku ayana pangeran di mana geus percaya ku ayana pangeran urang bakal di dinya hirup ngarasa bodoh salawasna rumasa usik aya nu ngusikeun malik aya nu malikeun da urang mah teu ngaboga-boga naon nu disombongkeun di alam dunya cekasana jabatan nu aing imah mewah nu aing mobil loba nu aing tanah ngaplak nu aing ari aing nu saha nya nu dibawa ka alam kalanggengan di mana geus maot lain jabatan lain tanah lain imah mewah tapi naon kain bodas sacukupeun awak jeung ninggalkeun amal anu hade batak nu matak di ayeuna rintik-rintik ngawincik diri sing diri ngawincik encing harti ngawincik diri mun apa mun nyaah kana raga sing apa dasar agama di mana geus urang apa dasarna agama urang teh hirup moal gagabah jauh ai hartosna di dieu amal sugan teh ablemkeun amal naon amal sagala rupa kudu jeung amalna manusia hirup di alam dunya teu berilmu sarua jeung paeh manusia berilmu teu dibarengan ku ridho
Muhammad tak jadi ibadah kali itu nage bakal mubadir kandena nu matak di dia nu disebut manusia teh. Jadi salawasna manusia teh nu ngabogaan sifat picageureun, pibageureun, pibenereun, pisalameteun jeung pimahasucieun tah eta manusia. Manusia disebutna teh gini. Sakedapa cing. Cobi aya naon ye? Tadi pun lanceuk ka Bapa naroskeun dina bab kamanusiaan teh nyaeta hurufna manusia. Yen manusia teh diasalkeun tina huruf MANUSIA. Heeh. Abdi naros ka Bapa ai manusia asal tina kecap naon? Tina kalimat manusia. Tilu bener, manusia. Ai man di dieu naon, usi di dieu naon, a di dieu naon. halus ya naon man di dieu teh Pak ai man di dieu teh man aropa nafsahu pakon aropa robahu wa man aropa robahu pakon jahilan nafsahu teu kurang teu leuwih pihartieunana cing saja mah nunya hoka diri bakal nyaho ka Gusti di mana geus nyaho ka Gusti diri bakal ngarasa bodoh usik aya nu masik musikeun daya aya nu ngadayakeun usikna teu usikna dayana teu dayana lain urang nu boga angin Allah dinas dina kacamata agama la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim tah hebat Bapak ngagebrai teh gini dupi usi di dia teh usikum bitaqwallah pakon pajal mutakim setiap manusia iman jeung nu takwa bakal aya kajayaan di dinya sing yakin we keimanan urang ari a di dieu mah Allah naon ai Allah teh jenengan saha jenengan nu kagungan urang saha nyatana teh dat mutlak sahadat mutlak teh eta mah laisa kamislihi sayun moal aya hiji perkara anu bisa nyotoan ka anjeunna saperkara oge eta datna ai sifatna Rahman jeung Rahim walas asih maha dina sagalana ai apalna kun payakun jadi jeung ngajararadi tah urang mah makhlukna ulah wara mikiran anu ngajadikeunana pikiran we jajadianana naon jajadian jadi bumi jadi langit jadi urang piteuk tongok walang taga silaing Bapa ieu teh jajadian anjeunna pikiran we heula urang ulah wara nuduh kanu jauh nyawang kanu angang tapi nu deukeut geura deukisan nu caket geura ketanda moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya saha jeung aya naon prak geura teangan cirina satangtung diri naon teu kudu di teangan jauh sing horeng Allah teh aya dina diri sorangan ta eta tuh Allah teh aya dina diri sorangan heuh nah cek agama wa huwa ma'akum aina ma kuntum setiap urang eling ka Allah Allah aya dina diri urang aya cing areling naonna hirupna dalam istilah Inggris teh hirup geus eueuh Allah eueuh nya bener gini salah aduh babeh boga bakal teu nyangka Bapa aing batok bulu eusi madu teh ieu teu nyangke Bapa nah atuh abdi bet jauh-jauh masantren ka Gontor geuning di dieu ge aya di Bapa teh ilmu teh tong disumput-sumput beh nuhun Bapak heueuh jang lain bapaknya nyahoanan heueuh ieu mah saeutik seringe da ka Bapak ge ilmu mah eueuh nu tamat kabeh ge diajar ngan sasiereun sabar nyeureun di dieu manusia saling wasiatan ku hak jeung ku kasabaran pan eta dina surat wal asri oge dawuh Pak ieu teh aya naon ieu teh Bapa teh reuwas abdi teh disauran ku bapa ku emak naon ieu teh emak Bapa sok atuh geura uningakeun kaula nun adu aya anak sastra jinga dawala Pak
adi maneh si gareng dina waktu ayeuna ayana geus teu bisa nanaon pisan dahar geus dikuapan ge geus eueuh nu abus kadaharan kana diri si gareng ayana naon ya tuh bakal jadi kejadian anak iya memang cepot lamun cek bisa nawar ka pangeran tibatan si gareng anu gering ridho bapak we gantina da papa mah geus kolot bakal pae sakedeung deui ayana si gareng teu walakaya naon anu bakal kajadian geus teu abusna naon pisan kana awak si gareng awakna tinggal tulang wungkul penyakit teu kaharti si gareng ayana sang pangi jati diri anak ingat teh poci katu milu mikiran anak si gareng teh geus teu bisa kukumaha sakala geus didinya geus teu abus cai-cai asan kana bahamna ngising geus didinya kiih geus didinya geus eueuh ka era da meureun ngarasakeun ka nyeri boh emak leungit rasa ragap kasih gareng ngisangan ngomehan lu jadi pikiran mak cenah areng teh bisi pondok umur umat cenah mak areng teh hayang dipanggulikeun helalang layangan raksasa teuing naon kahayang si gareng teh bakal jadi mamala anak Bapak kumaha nasib si gareng kelanan mah kelanan tak kuhal eta bapak ngagorohan si laing sugan boga kawawuhan boh dukun anu ampuh boh para ahli supranatural anu jetu da geus puguh dibawa ka dokter mah dipariksa eueuh panyakitan dina awak si gareng teh aya sepi ubarenana milu mikiran atuh sugan akam bisa ngutang itung pan baheula mah sok rajin geuning sok mamawa oray di sisi jalan leupas goblok orayna ge cing atuh sugan sasiereun sabeunyereun sakedapa cing ieu si gareng teh kacidana anu parah teh dina dinten naon setiap poe Sabtu jang Sabtu waliki Jabar pujina poe Sabtu kahuripanana langgeng naktuna salapan sifatna bumi jam setiap jam 12 penting si gareng teh sok kasurupan 12 biji tilu jeung tilu genep jang genep cokot tilu tambah genep salapan tambah tilu 12 cokot genep jeung genep 12 jang 12 cokot tilu salapan tambah tilu goblok sia teh iraha sok diheureyan atuh ai kolot teh
tong ngeureuyana tuh anak king tilu biji tilu jadi panca kagenep Sri lunguh dunya larapati kok Sri aya di Bapatani watakna teh loba pare lamun teu kuhama nya heueuh sia teh bener lunguh aya di Ustad watakna teh kasucian lamun bener eta sadarik Ustad ngamalkeunana dunya aya di tukang dagang watakna teh loba duit lamun payuh daganganana lara aya di tukang tamang watakna teh loba lulub lamun aya tangkal warungna pati aya dijaga watakna teh loba daging lamun aya eta ge punciteunana kok aya tukang badminton watakna ningang di kacemes lamun aya pertandingan eta oge ari kekerjaan panon bakal menak kasedih pilih genti jeung nu katuhu bakal penak sareng baraya saawon-awon jami tos dikenal ratu gangen bakal menak kareuwas nyorocot tur bakal angkat-angkatan tebih ai nyeri tulang bujur eta mah seueur teuing ka Ciroke tong sok kitu ka kolot pamali teteh tugeningan eta hitungan silaing bahasa najan babaledogan biasana masuk aya nukeuna ngan muga-muga ieu panyakit si gareng sing digancang dicageurkeun anak bapa aya mudah-mudahan sawake bacana barang lucu raos satengahing obrolan satrapanipun Resi Kombayana kairing wadya barat kurawat tumi bawontring tumaritis sampurasun ya sahaja cepot lu si Ajo sahajang si Ajo wah papaya tamu gancang nahar cai mana harcai mah aduh tandanya pinah cepot pinah buat pinah kesepuhan dorna si Ajo dijajar sokalima buah-buah dek nempo si gareng ngalongok ti negara-negara kitu moal babawaan ge moal teu ngarareunah Pak si gareng teh ngaharewo sayang duren geus jang eta ge di pasihan buah-buahan teh ti grup Sakuntala nya dibere naon cangkang jeruk sampurasun mar pangalingih ayana kayana datan niratanga demang ewu pakulingan mimiti milayang ran iya datan niratanga demang ewu pakulingan mimiti milayang cager selain mar banges dosun syukur kamu kemana pemajikan mana ayah pun bojo tuh dibongkar oh syukur ganti behana tuh ulah main ke behan soek ke pemajikan teh lain ya dorna ke bapak aing dengan ngahina dalam lain tenempok kolot di padaran gua aing ya
Bapak deui menit dihina teh Bapak mah teu boleh cicing pan eta Bapak nu disebut sunah Rasul teh kitu sok Bapak mah dek dipaehan tara ambak dicaci dimaki dihina tara ambak Bapak mah sabar jeung sabar we sapertos Kangjeng Nabi Muhammad mulih dakwah di Baledogan bade salat di Ciduhan tapi tetap bakti ke Allah ronya komara Kangjeng Nabi Muhammad nepi ka Sidratul Muntaha pangalangkungan langit ka-7 komara wibawa kasungitan Kangjeng Nabi Muhammad caget pangestu yun pot abdi yun bejan Bapak maneh teh mun aya menak teh heug make kaos teh ulah dibuligir aduh ka adu da kitu teh da paran di pasihan batik mah ku Bapak Haji Ugis ku Bapak Hajat da teu diangge pajalkeun teh lebar cenah dijual sareng saha jeung anak kula si Aswatama si ganteng kalem si Bos Lur Agung Jaya si nasi Kang Sreng Kasreng nu buur kene anu make toge gede jeung udang leutik geuningan pernah dahar teu acan podo sia mah tinggalin sina kalebet Aswatama Jaya Wikata Citraksi Durma Wiraksa Durma Wikati Citra Marmo Mamon jadi terjajuk dan cita-cita jaluk setia boma setia syahadei kala pohodi kala da 100 korawat teh ngan apal 7 da kabeh dalang ge eueuh apaleun eueuh bor-bor aing dede amung jeung kasih sunana ge teu apaleun komo aing kadea aing pada pakai Dastan milah tangan demang ewu pakulingan mimiti milayang rana apa kene tuang putra anak aing jadi Semar dah tempo anak menak mah tempo dedeg sampai rupa hade beda jeung anak maneh si Cepot Saludi lain di tengah hina wae si goblok ka aingnya mun eueuh bapa didakor ku aing tempokeun Aswatama kumis ngajeprit kelek seungit dari direksiona wae Laras cali kasep nuhun Kang Cira Pak Kang Semar mangaling-iling nuhun Pak hot ayo ulah ayo babarengan samia padang ngalagas satengah king tumaritis satengah king tumaritis bagiakeun kabar Jaya Wikata mangaling-iling bal calik angge nah menteri di Astina teh menteri lingkungan hidup Jaya Wikata si Aswatama sakeun dia bakal menteri kabuhulan kabulog si Cepot anak maneh paling diangkat gak jadi ketua Karang Taruna tengah hina wae ka aing si goblok teh can bae jang sabar lain sabar dari hate aing aya samia pada satengah king tumaritis ngalaga
ngahariling-haliling lain nu kuring kakungan nu maha wening orang penting tangtu nyaning asal urang eling orang penting nyaring kagungan orang eling asal urang eling kangawitan ngadalengangkeun wayang Purwadita Tarasuna kidalang sawat lan kidalang anting kidalang ngamalkeun agamana Islam ngamalkeun agama Islam ngamalkeun agama Islam manteg satengah king tumaritis satengah king tumarit orang wajib tumarima kanu ngerasakeunana manusia teu kumawasa anggingku karasa mantena kurang wajib tumarima kadatnu maka wasa hirup urang masing tatu sing uning akana waktu aya Pak Haji Makmur ulah tepuguhnya laku singa terang pangaji waktu leres Pak Haji Mama ulah tepuguhnya laku singa terang pangaji waktu aduh Bapak Haji Adang SH singa terang pangaji waktu eta kasapandak kasapanjang cebiak memulai negeri usian kemerdekaan ku karya anu pinuji tong kere dikeret pangsi tong keret dikeret pangsi tong keret tebenang diuyah-uyah tong diri sing benang mah diulah
Sultan Nira tengah demangewu pakulingan mimiti milayang mantek satengah king tumaritis satengah king tumaritis lawan wis kena dihin penastik resah yang widi resah yang widi batur babarengan rasanya Resi Kombayan dasar jalma tukang gini pikir jurang lampah kasasama ngukut karena sifat kagorengan ngukut karena sifat sirik pidik jail kania ya iren parasten dudupak rurumpak ayeuna aya jalan mobok bangi korobong mangah jalan komamun rek mentas mangi kuntung tina enteng kitu Resi Kombayan bunga mana lami-lami nganti kemekatan ieu Semar anu rewas kasumpingan Resi Kombayan uniraha ngandika aduh aya anak sebu aturan wilujeng sumping oge hapunten samudaya kalepatan bilih kirang nyaeta nyugemakeun dina tuang leueut maklum di kampung teu aya kagaduh naon anu kedah disogrogeun sing janten maklum doaya anak gunungan asa ngadenge yayan jasmika aing manehna ngaheulang teh asa ngadenge hendu restu asa ngadenge ujang coplok lain ujang ajut heuk ditarima mar euy cager pangestu syukur dina masalah mentah hampura dumeh maneh teu bisa nyuguhan teu kudu sanajan maneh nyuguhan moal di dahar da geus nyaho paling geus ya teh nyuguhan teh hulub kulub huy paling ge nyuguhan geus ya teh siupan sampeu teu lepel si Aswata mah tukang ngadahar hamburger hamur duit gerapa saya Jaya Wikata tukang ngadaharan Kentucky fried chicken apa chicken naon atuh chicken teh syur lu ilaha illallah zaman kiwari teh nyaho chicken teh anu sok dipake wadah Cipanas langsung teman namanya jauh tina chicken kana langsung ai katerang abdi mah chicken teh urang geuning aing ngasaan kana kadaharan batur chicken cik atuh teman cik atuh teman aya kersati malah naon syuk
geus teu kudu dikenalkeun da wawuh ieu teh aswatamanya. Leres. Itu Jaya Wikata Menteri Lingkungan Hidup di astina. Leres bulan. Lantung manggul pidawu sang ratu lempang ngemban timalan sang raja. Dek ngabejakeun kajadian mareuy. Kajan tenan naon yun. Di Astina mar, di Astina sumohon. Di Astina teh keur bancang pakewuh. Rakyat ngamarudah dararemo zaman ini. Rakyatna nyaeta nemongkeun ka teu satujuan ka pamimpin. Bancang pakewuh tereureureuh leungit masalah itu pecenghul ieu leungit ieu pecenghul itu. Can beres di belah kulon buledak di belah wetan. Can beres di belah wetan geus singgorowok di belah kulon. Can beres di belah kulon geus ngabuledug di belah kidul. Can beres di belah kidul singgarewek di belah kaler. Naon? Rakyat kejadian rakyat dina waktu-waktu ayeuna nyaeta di pamimpin teh nyasatna bancang pakewuh nagara eueuh eureuna. Malah ieu teh lain tina dosa we manusia. Yen ayeuna alam geus nemongkeun amarah yen alam yen dina waktu teh sudah tidak bersahabat jeung jelema. Geus mung wawuh alam teh jeung jelema. Siga nu mung wawuh jeung jelema. Nah atuh ku kajadian timbul we hiji bencana. Ayeuna di negara Astina teh kakeunaan wabah panas. Gering isuk mati sore, gering sore mati isuk, Gering harita ngadadak jeung harita beuring henteu batak kitu tak ku kituna ieu gering di Astina war 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 ha 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 ha. Alah gaya baru ya tak itu man. Oleh-oleh di Cina teh nya jadi kayaan di negara Astina teh keuna ku babah panas rakyat tak gering isuk mati sore gering sore mati isuk aya nu gering harita ngadadak jengker poe harita. Bisa ieu negara di Astina teh eureun musibah wabah teh ngan numutkeun cek para ahli supranatural tukang ngubaran kejadian negara diakibatkeun dia teh aya jelema anu hirupna teu euwah-euwah. hirupna aja dumeh, teu bisa tata krama sopan santun, teu bisa ngahormat ka saluhureun, komo ngahargaan ka sahanapeun. Ngomongna sompral jeung garihal, ngomongna sompral jeung garihal, ngomongna sompral jeung garihal. war 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 oh ha he he tak kitu mah mijah tah eta mah ti Jepang nya lain goblok sia di MPP eta mah aya disebut di Jepang mung maksud teh kumaha kudu ditumalan ku jelema anu bahasana garihal nu dituju palang siang isuk jaga nenggeton nular ieu jelema teh lamun diantep ieu jelema palang siang diturutan ku anak-anak nu bakal datang ku regenerasi milenial bahaya lamun milenial negara geus kieu sifatna tak kitu semua Kita kejadian tak kitu Kakang Semar
jadi negara Astina kada ditumalan ku jama anu gariha bahasana palang siang ieu jama lamun diantap nular ka anak incu putu nu bakal datang tibatan nular ngabahayakeun negara jeung bangsa ku dibasmi ieu mah tak kitu mah saha jelema teh sun ai nu gariha teh anak maneh nu bungsu nyaeta si gareng kayana lah Gusti wejar meneng lara tenatin niara tenatin niara wejar meneng lara nira ageten nira ame danget ngakulang gerak meneng Semar ngarenyak teu benten ti zaman nu di samar gledek di tengah poe ruas barang amit danget yen gareng jadi regeding dunya nyoreang alam ka tukang paingan atuh gareng teh ka impi-impi wae sing horeng panustrungan hirupna paingan gareng teh keringna teh cager-cager da meureun ieu teh geus totone bakal mulang ka alam kalangkengan alam panjang tunjung sampurana punirahang adu ayana kayana paingan si gareng ku bapa sok ka impi-impinya Pak da meureun ieu teh panustrungan hirupna dibawa ka dokter teu kapangih panyakitna da meureun si gareng teh bakal mulang ka alam kalanggengan ayana ya Allah ya Robbi dina amparan sajadah abdi sumujud basra munut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Jati geus pek si laing tanggung jawab bapa mah teu walakaya teu tega nempo si gareng dek dipinasa aya anak orang gitu balukarna nyerina kabina-bina kumaha kapengker si gareng dek dipaehan moal nah aya abdi menggar moal aya demikanya kadina lintang ti lanceukna ka tukang kapengkar ih nah sia mangga be badan teh sareng punana ka mana mangga be badan hei ka mana bapak maneh dupina parantos sepuh mah da kitu bang itu gaduh panyawa 3 be beser bosor jeung budug kumaha yang ngeunaan si gareng ai kangge disim abdi mah sadaacan pun abdi dipaehan dibinasa abdi itu maros ka salira upami salila leres jelema pinter naon nanyakeun ya sok dek ngomong nanyakeun sok diemut ku abdi anu bodoh eta pisaur sepuh neme teh nganung hartos teu ngange ugran sareng wiwaha teu make wiwaha kumaha teu ngange wiwaha teu ngange etika
komo ngange estetika mah jauh keneh kali itu lagi kumaha paingan atuh di negara Astina teh meus-meus aya kajadian meus-meus riweuh jeung riweuh we da sing horeng meureun di Astina teh leungit budaya ai budaya di urang teh mipit amit ngalak menta nete taraje ninca kamalan nyung silari mapai bukti nyuk curug walungan mapai bahangan leuleus jeujeur liat tali ka ditu kudu malah pagedang cek dalil agama antal mautu qoblal maut kudu nyaho maot samemeh paeh beh dieuna teh sing tiasa nganyangka poe pageto beh dina deui manang ka diri batur teh sapertos ka diri sorangan beh dieuna deui samemeh urang ngadamel tinakan pikir heula nah tinakan teh nguntungkeun atawa ngarugikeun saupamina tinakan teh nguntungkeun tapi teu aya pihak anu dirugikeun yuk si cepot bade ngiring ngarojong ngiring jabung tu malapung tapi upami tinakan ieu teh nguntungkeun tapi aya nu durigikeun tah ieu teh kada diemut heula urang milari jalan anu sae supados caina herang laukna beunang batur untung urang terugi tak gitu ayeuna pun adi diancam pati dek dianget tumal siapa mikir kuring tiba heula tumal mah ukur hayam tulak hayam camani me kenit me badot sapi burung bakakak atah nog soang nog jelema tak gitu da ayeuna tumal make jiwa manusia asa tebih ieu teh ceuk agama teh mitos ulah percaya kana mitos ulah percaya kana gaib jeung beja satungtung urang percaya kana ku ayana Allah gitu pan paingan atuh ku agama sok diharamkeun jeung dibid'ahkeun da geuning nu nya sok dilainkeun nu lain sok dinyakeun gitu beh dieuna deui ragap kana perasaan batur da si gareng teh boga keluarga si gareng teh boga bapak boga indung moal teu ceurik jumrit hate indung jeung bapana lamun nempo anakna dibunuh ku ente gitu hukum nyarita abus kana pidana na ieu teh kana undang-undang agama na numutkeun dina pasal 340 KUHP cing saha jalma anu ngalengitkeun nyawa sacara disengaja ngahilangkeun nyawa sacara disengaja jeung direncana ieu teh ngasup tindak pidana hukuman 20 tahun leutikna gedena nepi ka hukuman mati undang-undang teh nyarita jalur hukum teh tah ayeuna adi kuring dek dipake tumal ragap memeh nyiwit ka batur ciwit heula sorangan lamun nyeri moal henteu batur ge balikeun kana kajadian ieu teh ka tuang putra naon bisa Astina teh waras sacara biha-bihari tapi kedah ditumalan ku bugang Aswatama kumaha perasaanana teungeun aing moal henteu dewek oge kitu meureun sanajan maneh nong towelang lir kacang ningang kajang moal didenge leuheung lir kacang ningang kajang kumaha lamun kacang eueuh nu ningang-ningang ya moal teu nanawarkeun meureunna moal teu akaran cobi jadi moal aya nu mikanya ka adina lintang ti lanceukna si gareng peupeurieun hartabana ka adi can bisa mere pati demi kulawarga diborakeun ku aing bonteng ngalawan kahadu si teh cak-cak ngalawan gajah goblok
iya teh Aswatama ya teh apa sih anu nyebut Udin dah eueuh ya Aswatama teh jeger awakna sembada teh lamun dibuka bajuna tato wungkul dina awakna dina dada gambar naga dina leungeun tepukeun gambar kupu-kupu keur pacaran dina tonggong gambar kalajengking tadina bujur urut bisul wungkul si Aswatama murukan gede balana PWG Ciayu Maju Kuning teh si Aswatama murukan gede siapa pamiarta wayang golek Ciayu Maja Kuning geus jadi balad kuring muarek ngadukung ka jalma model ente salah kahieu jadi pek ayeuna mah si gareng dipaehan lamun di dinya geus bisa ngalengkahan bugang aduh hayang siori aing lah si Aswatama ditangtang ku monyet Aswatama tong nilakeun ke pung bako tewang kurang ajar bangsat kurang ajar keluar keluar Sada mandar pantang molang dipikir beki kapikir dipapai dirasa-rasa saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung tahun sok mineng ka Bandungan sanajan jama ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep menteureuh-reureuh sing horeng angin kadar ti pangeran nu karasa jeung nu karanapan ku manusia tanggung jawab ieu kan da kitu euy jelema ditempo ku haleuah dunya teh dipandang ku sabelah mata jelema miskin teh kudu beunghar mah eueuh harga aing teh di mata manehna mah padahal darajatna mah sarua dorna jelema beunghar ngalebok kejo aing nu sangsara ngalebok kejo nu matak nempo jelema ulah ditempo tina casing teh kitu sok jeung aing bener-bener kalebah manehnya meni hayang sieuri si Cepot nangtang ka Aswatama lain level Cepot bonteng ngalawan kadu atuh si Cepot bonteng buru si Aswatama kadu montong montong dihakan Aswatama kadang korawa kepung bakul hancurkeun tumaritis kepung bakul ayo kumpul bagus wadia balatoran takan saltu ku negara astina menta kumpul kabeh syukur bagja kamayang waduh disiplin ulah sungkan yang harapan laban di medan perang ulah ewuhnya ngamusil tangguh tong resik kopati ngoning bebela lama cai ker abdi lagi bagus semangat ya kabeh jama bakal bae pasti
Lain ibarat paung paningakeun belang 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 Blok. belang. Beres. Gajah paningakeun gading 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 Gading. manusia paningakeun belang. Gading. Bang Emok. Manusia paeh teh ningakeun jasana jasa 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 jasa. Eta disiplin bener. Menta disiplin kabat jaban lu kadakan kawat dia balat turanakan bikinnya harapan komandan kayan siap gerak siap gep siap Bener siaga. cangdep Naon cangdep. lencang depan leuh kena tuh mau kejeng disingkat lencang depan Gap gap. Allah. naon gebrak Tegap berap. loh Cangan. Naon cenah? Naon cangnan teh. lencang kanan oh. Kulapes Allah. Ulah. Naon kulapes. bahasa Sunda tegap gerak teh leungeun kahandap kulapes aya baris berbaris kulapes segala Nah, Sunda adalah loh rung naon lok rung colok irung loh aya komandan eta colok irung sok ya Taktik. naon taktik teh Letak seeutik. wah asin atuh Asin atuh dudungan.